sobat. Kalampahan ngopi. Jahe. Nah, jahe nih. Sugan teh kopi euy. Ayo kopi. Heeh. Nah, Sudah eta ngopi. Ngopi ieu eta mah tina Cibeas. Bias. Dari Dari lagi orok. lain aing mah aduh dek ngatrok musim hujan kieu mah euy. Tiris bang. Kalah di kos sewat aing kamari kana susukan. Aduh, Jit. hiji becek. karujit. Aduh, sobat aing mah. Matak ieu we ayeuna dek ngalampiaskeun di dieu ngabangbrangkeun da sabab di imah aing kalah kapasia jeung si Ijem euy. Boga beasnya. Teuing pedah teu boga beas, meureun aya ketang da lain beas kadaharna bisi Ijem mah. Sieur jeung beuneur. Ini ada bako bah lah. Tah kabako sok ka dinya di kieu mah. Pemaji kanti. Udah matak uing dengan bangbrangkeun ka dieu si Ijem eta dudana teh pedah uing udah ka kota hayang nyaba ka kota kitu teh dek mau uli si Doala jeung si Gareng geus lila uing teh sudah hayang mau sakali-kali mah tuh pre ngatrok hayang mau ulin heula si Gareng kitu ka Cimol ka matahari ka bulan ka mall kitulah yang refreshing jeung si Gareng Ijem eta titang istrika baju saya mah pan batur mah ku istrikaan zaman baheula wareng Aya dikumahakeun. zaman ayeuna mah sia teh mah kalah ka ku parud make areng atuh Kali teh di- dararobol aing heuh Digencet ku coet. make parud geuning parud make areng digencet ku coet digusuk-gusuk jembatan rapi eta kalah rangsak baju aing heeh kadang hiji-hijina aduh ampun ini si Ijem dah nyambel kalah ka make cecenet si cengekna teh supa-rupa we bicarekeun ati eta Itu pahang. heeh samarukna beureun cecenet teh cabe genot apa bisa dua buludna mah tawat cabe anu sok di geuning aya nu sok lulude di segede kita Cabe non. Cabe. Paprika naon teh. Afrika ting Australia pokoknya mah ting Sydney. Hah? Sydney. ting Sydney heeh Hongkong ieu kana. ka anu kitu bisa marutna anu kitu meureun cicenet teh peda sarupa eta hejo resen di barureunna samarutna cabe tanya mah si eta mah atuh jadi amis haseum amis pahit duh sarupa we matak aing mending keneh ka dieu aing mah lah ngungsi heula ka saung kemari tis Dewi sisi wahangan pada dikuatan yang si Ijem kita tuh tadina yang mau ulin si Dewala aing jeung si Gareng si Gareng kan bodoh si teh mah jeung kasar ngomongna teh dibawa ulin ka kota poe penona ayeuna teh naik bus di panjang geuningan teh nya bus di urang Pararaja pak tukangna si eta mah naikna teh jeung uing biasa ngan uing teh dina waktu hari teh bingung di tadi teh bingung teh lah bingung kumaha lamun urang udah sedikit apa kan ke awam kumaha si Gareng bodoh-bodoh acan mun si eta mah lihat teuing panyabaka kota nya yeuh ke jeung uing dipang tukangna urang teu bisa nyebutkeun hayang eureun kumaha supaya hayang eureun mobilnya eta mah supaya urang geuning model mah kiri tak kitu sia teh kan teu apal ke uing teh diantep we keun antep ke hayang nyawa gitu di bakal kota sia teh kumaha meureun ningali batur eta mah nya batur ge numpang tukangna mun kenek keur dihareup si kenek teh kumaha mun kiri jauh dari Cilewungan era meureun kan aya cara geuning zaman aya geuning diketrekan si kaca teh ku duit pencering receh trek kana kaca nah kakara mobil teh eureun teh si Gareng teh mikir di dinya mun supaya eureun mobil teh si eta kebeneran mawa palu di sakuna teh heeh tuh bledag teh kana kaca euy Popos. heeh riruh eta mah geus riweuh penonton KBR tungtung heuh nepi ka eureunna dibawa ka sisi heula di sidang nah kunaon sih debut amak-amakan di dieu cenah dipuguh-puguh kiri tadi lain kiri maksudnya eureun kitu hayang eureun uing di dieu
pan ningali batur ge tadi geuning cenah diketrekan ku duit sada tapi mun geus boga duit cenah teu mawa saperak-perak acan di kota ge heeh nyata kapaksa we ku palu ketika hancur eta kacana heuh tengah gantian ya. dah gantian ampun aing mah heuh teu kegantian kunaon di imah boro-boro aya kacaan pan heuh na bilik-bilik acan pan imah di tumaritis na ge di Amarta tuh aing mah paru-pawe mau di sigareng mah Lu uyuhan teh era mawana nyata tadina sakali-kali mah daripada deuk ngatrok laleur hujan usum hujan ke mah gareng hayang refreshing cenah hayang naik sosoangan di Cimol ting hayang naik lift beneran anu ngapung kahan kaluhur teh geuning aduh eta mah samarukna beureum pada gogolosoran lift oge di kota dipake gogolosoran ancul-anculan komo basa jeung uing mah bah hah bawa ka gedung ka moalnya si gareng teh asup kana lift pernah ngajak uing ke sering hayang naik lift cenah bawa we pas rek naik teh sendalna teh dilaan desieun kotor cenah sup we pencet naik ka luhur nah di luhur panto muka neangan sendal kokotengan sendal uing cenah da tadi mah di dieu ayeuna mah eueuh cenah kalau dina lift teh heeh keluar tina lift teh ampun nya ke bapalin mah nya ka jero nyosna mah dihanap tapi ka gudang ka gudang pemrosesan ieu administrasi naon teh eta lah administrasi pembayaran obat heuleung musina teh sarua ka palingpang di eta mah 11 sepatu bot 11 na capit kuaha sukuna katuhu suku agan anu kenca suku ieu gara suku naon marmot menang ieu siga nu geus mopok galang ning jebrag nu katuhu mah suku agan suku menak eta mah turunan penan dua turunan hijina turun ka babeh uing penan jebrag hijina turun ka indungna ka nyokap uing gaul euy nyokap tidak kudu bisa nyokap bokap gocap tah cak bisa cak nurutan aduh ai dibangbrangkeun di dieu mah tuh panan asa urang teh minum bisa nguseup isukan bisa ngara ieu isukan tuahangan kieu mah ngara impun seseret di tiiran umpan seseret kunaon si kisalak beja mah goblok atuh kalah seseret nu dihajar si kisalak aing seseret jeung si kisalak gede mana gede si kisalak mata kalah ka seseret anu kageunir mun teh mah seseret mah umpanna teh ku ieu tutut putongo teh penting ku bangaitkeun anu tongo kana useup nomor kudu nomor saberiji useupna terusum kieu mah bah sigana ngeunah nya lamun aya nu nyuguhan ieu nu viral teh ayeuna teh naon teh dading eta dading mang oleh rasanya ngik banget seperti urang jadi Ultraman Iron Man eta aduh lamun saya dengar dading aing tegaul jeung aing ikan hiu makan cecenet goblok sia teh kumaha lamun jadi lain Ultraman kumaha lamun jadi papatong leuheung jadi papatong bisa ngapung Ultraman ayeuna mah geus teu bisa ngapung sabab geus beak hitutna da Ultraman mah ngapungna ku hitut teh teu usum huina ge teu usum huina pan enak usum hujan ka naon teh kalah ka kabanjiran galengan huina ge udah baheula mah kaulinan mah urang-urang udah ngasang hui naon baheula mah aya nu panen teh nyirung tah eta mulungan hui sesa
Biji Sok sirung masuk gali. ke sawah teh heuh si dawala si eta mah padahal menang babat eta teh si ieu teh naon teh uing teh kakarek kedek diala mun urang uing nyirung ka tengah sawah si daunna teh kakarek diala eta mah can diala padahal mah aya nu meureun nyeuwir hiji nu teu ka arit si daunna teh anu pucukna tak ieu cun anjing sirung teh pas dikali pacaruntuy eta mah sirung nya pas datang nu boga nah da ieu mah can diala kakari ku di babad daunna Diriungkeun jeung RT. diriungkeun baru atoh eta heuh samarukna meureun sirung heuh di baheula ke zaman nyirung sawarara asih kaulinan baheula mah congkak ngadu gatrik rarabonan kat pauntuy-untuy geuning ngalaman geus lain aman nu pauntuy-untuy untuy heeh Rebonan, boy-boyan, Boy-boyan. kaulinan barudak baheula mah gatrik, bah, sonda, sonda ta uing ngalaman sonda jeung si Ijem sonda, pangna uing panggih jeung si Ijem teh tah dina sonda uing kumaha ieu na. kenalan teh dina ieu teh jeung si Ijem teh dina keur sonda uing milu baheula mah da bebas gaul jeung lalaki oge atuh da awe teh Terus naon teh sarodot atuh naon disidikeun sarodot gaplok gitu. Loncat tinggi, gaplok loncat tinggi Ayeuna mah prok we dina main Wah, game ayeuna online mah lain mah barudak teh. mobil ayeuna mah mobil legenda Mobile Legend FF legendaris Free Fire heeh uing mah anger we sok main orai sok orai anu dipain teh orai kisi uing mah nu koneng teu apaleun permainan baheula leuwih seru. wah gamplang. Kebersamaan teh bener-bener samaan teh baheula mah gotong royong, kebersamaan, kompak, nah zaman fisik sehat, da kagerakeun. baheula mah uing bebuligi oge ngalasimut hujanan oge tara kabejakeun TBC tara kabejakeun salesma tara kabejakeun nyeri beuteung baheula mah heuh iku ayeuna mah kakarek kaujinan seudik oge panan budak ayeuna mah udah ruksak atuh IQ-na Komo ayeuna keur kaayaan usum corona kieu bah nu bisul ge dibawa ka dokter diponisna corona ayeuna mah heueuh. Aduh, rupa-rupa we. cing atuh kayaknya tatarucingan sok saha nu bisa tatarucingan jeung uing Sok. sok Sok. sok Ya, teu sok. beura deuk saheula sok Naon nya? Mobil Sok. mobil naon nu eueuh banan. Hah? Mobil naon nu eueuh banan. mobil naon nu banan Dah, Mobil Legend. lain. mobil butut Lain. kaluaran baheula Nu butut ge angger da di banan. kapan semplak bana Angger aya 3 deui. Ati Sebelah deui. hiji mah kapan be aku sireum tilu mah lain ah. naon tah asin aing asin taluk kela keheulaan kelaanan Sok Naon atuh. nya? mobil naon nu banan Mau Inget bilang aing teh apa baheula lagi teh. ya? Bingung saya. Eta Lain. mobil keretek benar sih keretek banan Lain. ada keretek baheula mah banan ditumpakan tongongna geuning naon atuh sataluk aing mah tah Sok atuh tebak. taluk ame gancang ah. tebak sokanya tuh Naon nya? mobil naon banan Oh, mobil naon? Mau Aduh, bilang setuju wah sama nomor pertanyaan udah kabeh oge banan mobil mah tuh heeh bener bah. tapi dah ngaranna kita tarucingan Apa nanya mobil Oh, benar. naon? Taluk ah. mobil ambulan panan wiu Aya. Oh, banan mah irahan nepina atuh. apaan ya takut nepina teh kuyu mobil naon sih tuh Nya eta mobil naon? oh nyata mobil naon Heeh, naon? naon tah Akad lah. taluk aing mah Ya mobil naon? menyerah Ya mobil naon? naon mobil naon mobil berarti Naon mobil? heeh Mobil naon? mobil Naon?
Mobilio. Bener mobilio sia sok. Sia dek ni naon teh lah. Dek milar kumaha sia mobilio eueuh banan sok. Nu aya mah ukur di tapatako paling oge. Sok ulin kalio sia laing banan pan eta. Apa lio? Atuh cicing meureun. Eta makan cicing. Tapi bisa maju. Maju kumaha? Lamun geus ayeuna uing di tapatako di lio. Si batako nate diangkut sebab anu meuli kan jadi maju. Mereka mobil-mobil kene, Pak. Mereka mobil-mobil kene ngan mobilna ubanan. Mobiliona. Mobiliona. Jadi angkutna kan anya. Mobil lu kan digieun. Tuh bener mobil nu can dijieun, bana kurang. Semplak sabab cuman aya bahana. Terjadi banyak. Terjadi. Geus ah tuh eleh. Siga teu apaleun sabenerna mah. Teu apa. Si nulis tunjuk si goblok. Sok uingeun anu sak Teguh. Sok Teguh. Geus nyerah, Bah. Geus nyerah. Mengke heula can teh. Naon bedana? Bulan ujung bulan ujung matahari. Sok. Iya. Nu geulelede we aing mata. Wah, sok samikir 5 tahun setengah makanya. Panon poe mah ti beurang, bulan mah ti peuting. Lah, teu kitu. Masih kene sok bulan sok aya katingali beurang. Tok kitu. Bulan mah sok aya dina kertas, matahari mah eueuh. Kumaha make jeung anak kertas. Pan bulan Januari, na kalenderna kertas eta. Ai matahari Januari mah eueuh. Matahari Januari. Tuh. Aya matahari ge sok dilukis dina kertas oge. Matahari Januari, matahari Februari, aya ge bulan. Lukis gunung, sawah, tadi tengahna sok aya geuning matahari tah. Kadengi teh. Bulan mana kalender, matahari mah eueuh. Na kalender kumaha? Bedana ieu mah. Eta bedana teh. Teu kitu. Kadang-kadang bulan matahari ge sok aya dina kalender. Sok. Bulan mah ku ibu-ibu. Sok aya matahari oge dina kalender. Nah, emangna kalender tulisanna hungkul sok aya fotona dihandap kuningan. Betul aya gambar mataharian pan dihandap jeung kembang dan kadang-kadang dina kalender teh aya gambar cacak nuker selfie ujung bayawa. Tah, nya teu bisa nya. Bulan mah panon poe mah caang, bulan mah poek. Nah, bulan mah poek. Sok aya paribasana caang bulan, tutung bulan. Ku eta teh aya bahasana. Eta mah keur caang we, eta mah kaperengan. Sarua matakan bedana sarua caang eta. Naon atuh? Naon atuh taluk? Nyata teuing aing oge poho deui nyata. Tuh geura aku cenah na kumaha. Kebalas eta mah. Cenah mikir antepkeun tadi nama. Dina mikir tadi nama uing teh nyapal poho deui jawabanana. Sok atuh naon deui? Ti kajauhan beureum aing geus di deuketan hejo naon tah sok jawab. Bah cepot. Lamun ti kajauhan teh katinggalan teh beureum aing geus di kadeuketan mah jadi hejo naon tah. Tongo. Wah, punya rambung, pincang mama kadele. Nah, sok. Bah cepot jumput dina tangkal cau. Tidak mungkin. Sebab tangkal cau lagi kalahkat bawa beureum ku ieu mah. Kumancap cahaya ku kasep-kasepna kana. Di kajauhan beureum aing geus deukeut di hejo. Taluk Taluk semua. Cepotan ningali duit. Henteu pan beureum geus karep hejo. Di hejo ningali duit. Di kejauhan mah beureum geus di kadeukeut jadi hejo. Taluk semua. Eta mah nya jauh deuleu we nu kitu mah.
buat kotokeun. Jauh deuleu ini kitu mah. Nah, ayeuna kumaha carana Panas ngasup mikir ya. kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas. Tah. Ka saha teh ka mere saha pekerjaan we. teh. Ka salaria gitunya ieu mah. Ka bacepot we lah Sok. sok. Kumaha Kumaha carana carana ngasupkeun gajah ka ngasupkeun jero kulkas kana kulkas. gajah gitu. Gajah ka jero kulkas. Di kampung aing. Oh, Gajah kana kulkas. Aduh aing mah. Gajah di depan si suku geus teh. salah. Atuh mah meureun. Tawak ieu ngarah tereh mah. Gajah na bawa ka JNE geus ieu. Jauh-jauh. Kapan bisa ngarah bisa dikana kulkaskeun geus di JNE pan ke dipaket. Tadi paket teh kirimkeun alamatna kana kulkas. Panepi ka jero kulkas gede. Anu dipaket mantun rapih ku JNE mah gasok. Ah, Bukan ngeletikan. Disik-sik. salah. Oh, bener eta teh Kulkasna we gedean. Salah. Kulkasna gedean. Sagede-gedena ge kulkas. So, kumaha carana ngasupkeun gajah ka jero kulkas? Anu kitu mah disebutna ge carana teh tahayul. Wah, Wah, iya tahayul atuh da. taluk. Cik sok taluk Taluk, lah. taluk. Baik lah. Api-api we taluk. Bukakeun kanto kulkasna, asupkeun gajahna, Bukakeun. kulkasna, asupkeun gajahna, tutupan deui geus. Heeh, bener, Bah. Hah? Pan ngomongna ge carana. Kumaha carana ngasupkeun gajah ka jero kulkas? Lain gajahna carana, Bah. Kapan mah bisa asup. Heeh, pan Carana mah carana. carana. Ada kecuali kulkasnya teh segede imah. Tah heuh karena bisa jadi kitu mah. Heeh. Oh carana gitu. Carana. Ayeuna disambung deui. Oh, tapi jangan butuhin kegajahan ya nu Tah, diasupkeun. Oh, pan bisa carana. jadi. Carana. Karek Aduh, kepikiran, aduh, euy. bener euy. Tadi udah aing dulu ngukeun. Efek ngedarhui euy. Ayeuna kumaha carana ngasupkeun munding ka jero kulkas? Itu urangnya kos bieu. Ya kos bieu we. Wah, teu bisa. Ah, Salah. Masukkeun kulkas kana jero munding. Ngasupkeun Munding, munding ka jero dibalik, kulkas. Masukkeun kulkas mending kana kulkas. munding kana kulkas. Pan tadi mah gajah Heeh. kana jero kulkas. Tutur Ayeuna kan mah anu bieu. munding. Oh, anu- Munding. Oh, nu Buka bieu teh. pantona. Buka Salah. pantona. Tadi Masukkeun. Sama sorak kulkas. Carana sok. Atawa dilaan heula setrum kulkasna ngarah teu beku. Teu salah. Halo? Heula mikir heula atuh kitu mah. Oh, Heeh. Itu hari. Kata si Dewala kemana si koplok itu mun aing mah harewoskeun ka aingnya. Aduh ampun. Buat nah di Dewala sih teh. Harewoskeun. Nah si eta sok jawab kadinya ku sorangan. Di mana sudah? Gimana si Monyong? sok kumaha carana? Aduh, siapa? Jadi mana nak? Sorangan ayah si Dewala. Kumaha carana cenah Dewala? Masuk ku akak kadinya jawab ku sorangan kadinya. Tanyakeun ka si bapak. Tanyakeun ka bapak. Heeh. Pak, Masuk nitah ka batur. Di Dewala goblok di mana sih eta euy? Di sorangan aya. Oh, kos bieu carana mah. Taluk aing mah. Bukakeun Taluk. pantonanya. Heeh. Keun Taluk. mundingna. Taluk. bukakeun panto kulkasna, kaluarkeun heula gajahna, asupkeun mundingna, tutupan deui. Nah, si eta pan Pan aya gajah di Pan aya jerona, gajah. heureun aya kasupkeun Heureun. mundingna, nyalaan heula kaluarkeun gajahna, Yo, asupkeun Pak. mundingna. Si eta mah nurutkeun tadi beureunya. Oh, Si goblok Pan aing teu tata ngomong. ucingan, Oh, nyambung. Ulah beureunya ngomong. tadi maksudnya mah, heeh. Nuruskeun atuh kitu mun ngomong. Aduh ampun. Tah, Ayeuna kumaha uing, carana ngasupkeun buaya ka jero kulkas? Ah, ben atuh pan kos-kos bieu. Nah, pokokna mah pan meh rame sok. Kaluarkeun mundingna, asupkeun buayana. Oh, geus kitu. Pan aya gajah di Aya kuning. dihakan atuh ku gajah mu buaya. Pan di luar, gajah mah geus di luar. Waduh, dibalik.
ngasupkeun buaya ka jero kulkas kumaha carana mundingna kaluarkeun buayana asupkeun bah kitu. Iya mak tunggu nu turuyan eta mah nya kan aya munding di luar ya, deui. pokokna mah bersambung we ieu mah tatarucingana tadi mimiti ngasupkeun gajah ka jero kulkas Kapan munding geus asup ka jero? Gajahna dikeluarkeun Kapan heula. kapan geus kosong udah mundingna geus hancur geus jadi es, geus jadi cai. pan aya kene Sabab munding di aliran. jero kene di jero Aliran kene. apa pan jerona aliran jadi si es lagi geningan mun aliran teh sok liur si cai nanti ngalayah tamun ning oge sarua ketika jerokeun teh jadi beje jadi cai. Kan tadi di bejaan ya ngasupkeun gajah ka jero kulkas buka ke delapan tona lah adalah mundingna asupkeun buaya gitu. Geus gitu. buayana geus di jero Heeh. nah ayeuna si kacung ye rek mentas ka walungan di walungan teh loba buaya kumaha carana sangkan salamet mentasna ka dieu Di situ mah bisa ngajeleng kostar san atuh. pan jauh bobodohana teu bisa ngajeleng Teu bisa kumaha ngajeleng. hayang mentas ka walungan walunganna teh loba buaya tapi hayang salamet mentasna kumaha carana Pan si kacung mah boga jurus kamehameha si eta mah boga teu bisa boga jurus belut setrum. teu bisa Disetrum heula pan si buaya nanti jadi hareuras. Hiji tukang salah taluk asin aing mah. taluk Taluk. taluk nya mentas we kucupluk ka walungan da buayana mah di jero kulkas Pan buayana mah geus dibawa bah. di jero kulkas Kana buayana kulkas. mah Goblok. Pan didinya tadi ngomongna oge. Aduh astagfirullahaladzim. Ieu beudek ngalilir aing. Aduh ampun coba. Alam ni obelan eta aing. aduh Sok di Sing anu jari dieu. aks teh. Bae sok di dieu. Toke kumaha sorana? Lamun ti beurang toke sorana kumaha? Geus sarua ngarep kitu sateto ge kitu Salah. lain meureun Ieu. pertanyaanana salah salah pertanyaanana bah pertanyaan anak goblok. Krik mun ti beurang mah bisa ada toke teh kitu. Tawa kitu. Tuh disieu ge bingungeun pertanyaanna salah. Bingung siapa cilot. Salah aduh. Salah pertanyaan anak. Oke, soalnya borang puting. Balik ting tadi mah. Hari naon teh lah. Nini naik angkot naon. Hari naon? Hari naon. ini naik angkot ini naik angkot Ini naon naik angkot naon. Hari Naik naon? ka mana nih ini naik angkot. Bisa deka Pasar. Subang, bisa deka pasar. naik angkot mobil Hah? naik angkot mobil nu bisa maju Aing mah salah deh. Pertanyaannya salah deh. Salah aing mah pertanyaan. Guruti deh. Ah. Geus kumaha cenah geus kumaha. Aing maksud euy teh kieu. Geus sana. Lain. Ayo wing lah kalau ngajawab pertanyaan anu langsung jawabanana. Kudu teh kieu ngan maksud wing teh kieu. Nanti kok jadi poho aing itu. Di nanti lah di jero peot di luarna hejo maksudnya gitu. ini teman naik angkot Ini naik angkot ai ampun Ampun. Dijawab. Aing. Nah, si Dewala si goblok tunjung teu bejaan. Kalau kejawaban anak anu dipertanyakeun. Itu buat tak itu. Oh, daripada urang jatuh di imah lain mah. Saya jeung si Jem geus di dia gogonyakan dekat. kemana karep we nah penting mah gogonyakan si serian lah geun si ijem mah tina imah Dekat truk hujan. Da leueur. Jangan wae tadi. Kopi
Pemirsa, Jahe. ampun, aduh, aing mah. Soalnya itu isu usum tiris, Nah, tak kopi hidungnya ganti ku jahe merah. ekstra jahe merah. Itu jahe teh dijieun teh. Jahe ieu teh dijieun teh tina kecemek. Promosi itu. Promosi kumaha. Apa nu malah kecemek di sugane anu ngala sugane anu ngekspor kitu tah. Aki-aki ragrag surak naon. Ragrag surak. Aki ragrag surak. Heeh. Tuh teh mureunan hayangnya bakat ku hayang nyanyi naik ke panggung. Ai pas aya aki-aki nu teh mabok nya. Aki-aki ragrag surak. Kasenggos eutik. Abu. Lagu Lain. beti Jepang ka handap. Eta mah surak keur diharanap. Lain. Surak teh reuwas cing kore coyak kitu tah. Ngeli aki-aki pingsan. Ini aduh coba aki-aki depan kitu. Aki-aki ragrag surak. Naon jawabanna? Ragrag surak aki-aki. Naon ya euy? Ragrag surak aki-aki kitu. Aki-aki ragrag surak. Rek aki-aki rek ini. Ragrag surak. Di kosewan ngagorowok. Aki-aki Ragrag kadon surak. Aduh. Atau aki-aki mawa dadung ka sawah gitu lagi. rek naon ngalah kalapa. Dadung samang dadung teh. Ya aki-aki ragrag surak mah nya hade we aki-akina jagoan. Surakna Brak surak. Manehna. Hayam rintit. Oh, bener eta mah jiga budak leutik namanya Pojit deui, budak leutik eta mah. Budak leutik namanya Pojit panjagoan. Jagoan. Hayam rintit nonggeng ka langit ganas naon? Heuh, Beca. Lieureun. Kumaha, Lieureun. Beca bener. Ganas naon. Jagoan berarti uing. Naon deui nya loba teh tarucingan teh ngan poho we ye. Hayam naon nu sukuna hiji. Ayam jengke. Tuh. Ayam jengke. Bener nya mah ayam jengke ya. Rek molor ning natangkal Oh. jengke. Oh, teu kaci wae di bejaan mah. Ayam buuk, kan aya ayam kene beungeutna jiga buuk. Ayam buku. Sarua teh beungeutna jiga Naon buuk. bedana? Mirip juga kepotongan uing. Naon bedana upil jeung apel? Ayo upil mah Asin. asin, ayo apel mah Amis. henteu amis apel aya nama euy rasana teh euy. Ceum. Par. Heeh. Sok. Ieu juga takokak apel aya. Salah ah. Naon bedana upil jeung apel? Ayo upil mah geuning nusuk di teh geuning naon teh lah. Anu kemar dua geuning barotak sirah nanti film di Upin. na TV, ha? Upin eta eta mah. Upil. Upil ieu Upil. mun cek bahasa Sunda mah Ayo korong. upil mah geuning sok nu dihareup. Sok aya kenekan. Supir. Oh supir tuh. Heeh. Upil. Jeung apel naon bedana? Upil mah geuningan ari urang sok mun ngintip panganten baheula mah euy. Sok sari ngogo we geuningan Upil dengan piring. ngentil. Lain upil. Naon upil? Mun urang geuningan lempang Naong atuh teh mah. jalana Ngintil. lain Mipir. kapipir. Kumaha eta? Oh kapipir. Upil Oh, naon upil. bedana upil jeung apel? Oh. Upil jeung apel. Halo. Ayo upil mah geuning anu Nah, bisa ngarokona. Udut atuh. Duh, goh boy.
mengarokona. Waduh. Kurang panjang nih Pak. Aduh. Tuh burung. Nah, Anjir, mantap ya. sisuna jahena. Hah? Jangan tuh jangan. Aduh, kopi. Jahe ceune. Aduh. Rasanya Tak iya bener jahe ceijem. Rasanya seperti Irun min. seperti Sailor-Moon atau pan awewe jahe mah kan. Oh, siler min. Sailor-Moon Rasanya. jahe herang. naonnya. Atau berkat aing udun. Itu nama. Bah lah ungas penting bah ulang pedem lah istirahat bah. Aduh tiris bah yeuh. Ayo mangga bah. Assalamualaikum Udang ngalungsar udang udun. Tutup lawang si Gotaka.